Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu konten dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Kanal anu maneuh di mana Mang Caca mintonkeun konten-konten anu sakudak-sakedikna ngeunaan seni budayanya, aya informasi oge utami nama hiburan. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sing sarehat sakula warginya oge hasil sagarupi anu nuju diikhtiarkeun. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, para pamirsa, jajar carios anu nuju dipedar teh nyaeta Sanggeus Halimun Peurai karangan Ibu Aam Amelia. Aduh bade nincak kana bagian K5. Kamari teh kaayaan tos dugi eta kalakah geubisnya awit duga bade naon tuang taong kitu teh. Satu acana simkuring sapertos biasa bade nganuhunkeun kana sakur perhatosanana pangrojongna anu parantos mancotras kana ieu konten-konten ti Capruk Radionet. Anu parantos nge-like-na oge nyerat komentarna. Para wargi kaum dangu netizen sadayana sing atos-atos ieu cuaca ieu nuju teu stabilnya. Bade peralihan rupina ieu teh bade kana halodo atanapi kumaha ieu. Hayu urang ngajagi kesehatan sadayana utami ngajaga kesehatan kula wargi. Mangga supados tanya kolong kena waktos margi itu para pemain parantos siap di posisi. Cobi cek mic hiji. Nyesok buka. Cek satu cek. Ya. Nah, guys. Neng, cek satu. Ya bagus. Eta nu si Mak. Sok, unmute. Nah, eta. Cek satu. Iya, satu. Ya, sip. Mangga. Para wargi kaum dangu nyanggakeun Sanggeus Halimun Peurai karangan Ibu Aam Amelia bagian K5. Urang lajengkeun. Gelis ya era kuden inu pajarnya jerikan manehna awit nahan picirikeunana. Tapi cipanona teh teu burung limpas palit teu katahan. Mauti ukuran ngusapan tonggongna ku nyeri hate anu raheut ieu. Kajeun sakalian teu dijait tina wiwirang tibatan nyeun raheut anu anyar. Kajeun teu patepung wae tibatan disiksa batin. Kang Inu kitu geurentes awit para wargi kaum dangu. Kang Inu jeritna ukur jero hate. Dina dasar hate anu pang jero-jerona moal kakobet ku saha wae oge. Pauti pokna sanggeus rada leler kari inghakna. Naon gelis? Awit mah jalma dorakanya goledag ngagoler. Lalaunan mauti ngusapan beteungna karasa aya anu usik di jero. Den di dunia mah taya jalma anu suci. Sarerea ge taya nu luput tina kasalahan. Taya anu bersih tina dosa. Satarung nu rumasa kana dosana asal daek tobat. Gusti ge moal buru ngahampura lantaran Gusti mah lautan hampura. Kumaha ari tobat teh Uti? Tobat teh nada pangampura Gusti.
bari urang janji moal ngalampahkeun deui kasalahan anu tas dipigawe ku urang. Sanajan ongeng-ongengan tobat oge ari dara deui mah ngalakukeun kasalahan eta keneh. Nya keureunan naon. Awit rek tobat. Ih, syukur. Ku emak diaping. Nen mah ngora keneh, loba keneh pangharepan. Talunganan emak yo, anak teu boga, salaki komo deui. Hirup ge ngan ngandalkeun pangasih nen apan. Anu matak anak teh kudu dipusti-pusti. Eta teh titipan pangeran. Lantaran teu kabeh jelema dipercaya katitipan anak teh. Nen majaga ulah dilalaworakeun anak teh. Gedekeun ku urang, piara sorangan. Indung mah kudu nyeuhkeun karesep sorangan, kudu nganomor hijikeun kepentingan anak. Talingakeun anak teh cek paribasa kajeun kacai ge tuturkeun. Komo nen anak awewe mah duh berat pisan. Mauti engke nyaah moal ka anak awit. Ih atuh komo. Ka nen ge geus asa ka anak sorangan. Komo ka putrana. Entong salempang. Sapanjang aya emak mah moal boleh nuturkeun nen ka mana wae oge. Geus deudeuh emak mah ka nen teh. Atuh ti barito mah Kalimantan. Itu ti bareto, eta maksudna ti bareto. Ti zaman orok berem dirorok kumat teh paneng teh. Darama nen mah percaya keneh ka emak, tibatan ka juragan istri bareto teh. Aduh, Celeuketeuk seuri eta si emak. Awit netep Nya andalah dirina ge leuwih apet ka pangasuh tibatan ka indung. Mun seug anakna lahir engke teu hayang ngaleupaskeun. Hayang dirorok wae ku sorangan. Deudeuh meureun budak teh teu bogaeun bapa. Teu sangka geuning kalakuan anu bareto disangka sawarga hirup teh horeng kancah kamurkaan neraka dunya. Ayeuna sagalana kudu ditanggung ku sorangan. Para wargi kaum dangu bruh breh ku awit sagalana narembongan. Ayeuna kakara sadar sing horeng kalakuan indungna anu ngantep teh lain hiji kanyaah, tapi tanaga anu ngilu ngusrukeun dirina kana jurang. Sanajan awit yakin indungna ge lain ngahaja. Eta ge sok pindeng indungna nyarek ulah ulin ti peuting, tapi naon hartina panyarek mun indungna sorangan ge taraya di imah. Teu mere contoh hade kana kahirupan sapopoe. Tindakan hiji indung anu ngaheuyeuk rumah tangga piconteun anak teh taya pisan katenyo dina kahirupan. Sedengkeun manehna teh teu boga dulur. Jeung saha atuh geusan pakumaha? Antukna pangolona ti lalaki teh ku manehna dipercaya pisan. Asa nya dipideudeuh, asa nya aya batur geusan cacarita. Sing horeng kabeh ge racun, kabeh ge panipuan, tah engkus tah. Sok ka mana wae, Mang Caca. Soknya, tah, Mang Caca nu kaluar tina jalur sok. Aduh katepaan ieu ku pemain. Sing horeng kabeh ge racun, kabeh ge panipuan. Ayeuna sagalana kari urutna, manehna kudu nanggung akibatna. Sararea surak ambal-ambalan. Nah bet inu anu kudu mang nanggung jawabkeun. Munasabah mun manehna rujiteun nenjauh diri aing cek hate awit. Mauti Sora inu ngegerot di luar. Awit gewat pepeureuman, brai panto muka inu katenjo di lawang. kumaha? Teu naon awit teh? teu aden. Yeu marawas we meureun. Karunya atuh dalah. Inu kaluar deui. Ngan kadenge hawar-hawara sorana. Abdi mioos heula, Mak. Kitu cenah. Mauti kaluar ti kamar rek kunci panto kaluar sigana. Awit gewat cengkat. Lalaunan keluar ti kamar. Kasampak Mauti keur ngonci panto. Awit nolol tina jandela Mauti nyerengeh. Duh. Reka mana cenah Mak? Duh kada teu tatalepek. Tembal Mauti.
Lila awit nangtung nenjokeun nu indit nepi kalasna. Basa manehna nutupkeun hordeng jandela, Mauti ngajantang bari seuri. Bogo nden kaden inu. Ah, nyaos ya. Cek awit bari indit. Ih, boro-boro nden. Mage mun ngora mah bogo kaden inu mah. Ih, keur kasep teh dedeg jeung bager deui. Mun kadunungan emak mah nuru becupu nu geulis jeung nu kaasep. Gandeng, Mama yang kacai Awit teu nembalan. Manehna asup ka kamar inu da salawasna ge tara dikunci. Hatena ting seredet deui. Geus tangtu datang mangsana kudu papisah jeung inu. Dikamanakeun ieu hate da geus tangtu bakal teu belat. Awit ngarangkul baju inu nu gagantung. Tuluy diseuseup tarik nyelesep bau lalaki. Jauh kana dasar kalbuna. bau hasem. Kesangna teh kieu nya. Sok dahar baso reat cuka gitu. Kang Inu awit teh nyaah ka Kang Inu. Kitu gerentesna paroikum dangu. Nah, emang gitu, Neng? Nya mang caca ambean jik. Bung Sok. Tapi bahasa awit teu potret milah anu dipusti-pusti gigireun tumpukan buku manehna ngorejat. Lain. Hate inu mah lain keur manehna, keur itu, keur mila. Sub awit ka kamarna, nutupan beungeutna ku ramo-ramo leungeunna bari nyanggigire. Ngan cak-cak nu ngawaskeun teh. Da kabeneran manehna keur eureun di juru langit imah. Tegaruh. Langit ngahem-hem pihujaneun ti lohor keneh. Tapi tepi kameh asar cancur keneh bae. Melegmeg hideung pinuh ku kotor. Angin ngagayuh ka magrib nyelesep kana jandela. Surat dikekeuweuk keneh ku Inu. Geus tamat sababaraha kali balikan, tapi asa can percaya kana sakabeh eusina eta paroikum dangu. Mun geus mah ngalaman di bentar gelap kieu meureun pibasaeunana, reuwas beh ditueun ti reuwas. Buukna dijenggut lalaunan, leungeunna nanggeus sirah naleukeum kana meja. Mun kongang mah hayang ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Hayang lumpat kana mega anu ayeuna melegmeg hideung, hayang nepikeun ka nyeri hatena. Teu ngartieun mila teh, teu ngartieun. Atawa teu hayang ngarti. Saha atuh anu nepikeun ieu beja teh? Goong ti mana anu ngeungkeung nepikeun beja manehna kawin ka awit teh? Saha? Surat dibuka deui. Anger mangsina hideung. Anger tulisanna renyek cara tadi teu robah. Surat panjang ngagebay. Kang Inu tebih tina sangkaan. Geuning nuku abdi dipercanten teh bet kitu. Nu wajar bade dipercanten teh bet kitu. Nu wajar bade satia satuhu teh behna mah bet cidra. Inu ngalagedai. Turumasa mila. Kang Inu teh turumasa mi dua ati. Nyaan Kang Inu teh hayang ngajadikeun mila ratu dina rumah tangga jaga. Teu pisan-pisan nu, aduh, teu pisan-pisan. Aduh. Naha Kang Inu teh bet nikah ka awit. Naha pan saur Kang Inu cenah nuju kumpul kanggo urang nikah jaga. Naha bet ayeuna janten kanu sanes. Naha Kang. Kop Inu nyabut rokona sabatang disesepkeun kana sela-sela bibirna. Cekes ngahurungkeun paneker gura dipake nyeget rokok. Buel haseup nangelun kaluhur ngarenghap narik napas panjang. Abdi teu kiat Kang Nu.
nahan ngagolakna rasa keur kekoleangan Kang Imran ngalamar ka emak. Abdi teu kiat Kang Nu. Ulah ngalepatkeun Mila, ulah ngalepatkeun abdi. Bongan Kang Inu sakitu lamina henteu kantos mundut ka emak sareng ka apa. Emak aya hak ngalalangkungan Kang Inu, bongan Kang Inu teu acan kedal saur. Kuprak etah leungeun Inu nepak meja tarik nakar. Pek teuing rek kawin jeung sasaha ge prak lah. Teu kudu ngasongkeun alasan sarupa kitu, teu kudu. Peruk sirahna ngurup-rup kana luhur meja parawari kumdang. Rokona dikepit ku leungeun kencana. Haseupna anger ngelun ka luhur, leungeun katuhuna dipake ngaramas surat dikepeul pageuh. Ulah ngalepatkeun abdi. Kenging disebatkeun abdi nampi panglamar Kang Imran teh ukur panglupatan Kang Inu. Pileleyan Kang Inu, urang silih doakeun wae abdi bade kawin 2 sasih deui. Kitu ceuk Mila dina panutungan suratna. Inu cengkat. Ret kana potret Mila anu dipajang dina luhureun meja diajareuna. Imut manis nu kareueut nu jadi implengan beunang jeung peuting teh ngan semet dieu beunang di aku beunang di piboga. Sakitu gampangna Mila nyokot kaputusan. Sakitu gampangna kawas babarina keur mindah-mindahkeun ka asih teh tanpa hayang ngadenge heula pangakuan ti dirina. Potret dicekek, kuprak dialungkeun peupeus deukeut suku ranjang. Salengkah Inu lempang ngadeuketan, jen ngajantang deukeut potret. Encan bubuk kakara beulah jadi 3. Tuluy ditetep. Brai imut Mila basa munggaran patepung. Breh bibirna nu ipis ngalangkang dina ingetan. Berbay cipanona meseuhan pipina basa munggaran eta bibir ipis teh dieunteupan ku tanda asih Inu keur Mila. Peuting harita, peuting anu duaan. Potret dipulung ditetep lila pisan. Akang teh deudeuh ka Mila teh. Sebulan ka tukang basa akang tas ti Mila. Akang hayang bebeja ka Mila yen akang kabelit ku tali. Akang kajirat. Bongan akang nyaho di kahadean budi. Bongan akang nyaah teuing ka indung. Aduh. Mun akang tega teu ngadenge kana kahoyong emak akang moal ninggalkeun Mila. Kaca nu beulah 3 lalaunan dilocot-locotkeun. Sok diteundeun dina kertas salambar. Kakara potretna kacekel, laun pisan potretna dikenyang. 2 bulan deui geulis teh jadi boga anu liannya. Akang teh geus teu ngampihan ngaran anjeun. Hate anjeun geus teu hak. Ret Inu kana rokona. Geus tepi kana gurat beureum diantep sina kaduruk. Tuluy dikekesek kana asbak sina ajur sina rikes. Potret Mila ditetep deui di lapisan. Sok potret teh diteundeun. Para wari kaum dangu masih keneh hemeng eta Inu sakitu gampangna Mila mindahkeun ka asih. Ditinggalkeun sabulan, pira sabulan. Betrobah sakitu robahna. Nah Mila teu nanyakeun heula. Teu nanyakeun heula nya hanteuna ieu beja. Naha sok. Ayo mah ngajak kunaon? Nya. Nah atuh. Naha sok. Nya tak ge. Awewe henteu satia cenah kitu pan. Manangan Inu mah. Lir angin luak leok ka mana kahayang. Breh tumpukan anu dipusti-pusti tumpukan surat ti Mila. Anu ngajadikeun sumanget kana hirupna. Anu nyababkeun hirupna teh hayang leuwih maju, hayang jadi jelema. Ayeuna geus taya gunana deui. Geus taya gunana deui rek pupulih ge nyaritakeun hal anu sabenerna. Kapan cek Mila dina suratna manehna geus papacangan sarta 2 bulan deui kawin. Naon hartina ngoromeoh hak deungeun. Teu kiat cenah teu kiat eta. Cek saha?
Eta cek mila cenah tadi teu kiat cenah pan. Da surat nya teu kiat kunaon atuh? teu kiat we. Buka. Ta teu kiat mun nya ge teu kiat nah teu nanyakeun heula panreujeungan teh lain sakarasa poe dua poe atuh. Ah teteh lah we teu satia eta mah. Heeh. Motong atuh. Kapangaruhan kuburi nyai na dunya. Kop kana kayu api, gur disundut. Kop surat teh dicokot nu pangluhurna, gur diduruk. Kayu api dipecelengkeun urutna. Seuneu huru ngabebelah inu nungkup banget ku leungeun katuhuna. Basa karasa leungeunna kaheap ku panas seuneu, geuwat kertas diteundeun dina ubin, beri dongko inu nyokot deui surat dina tumpukan, gur deui diduruk. Kalau maca Naon? eta teu naon dudurukan jero kamar eta bahaya teuing. Eta sugan inu. Entah teu naon lah. Aman. Sok. Taya gunana eta diampihan ge pan. Ukur matak nyuat-nyuat hate. Taya gunana dipika inget, dipika tineung geus lain anuna, geus lain eukeurna. Lambar demi lambar surat teh diduruk. Ayeuna mah tetepna antep kana gedurna seuneu anu ngaduruk surat. Hiji-hiji dilegleg ku batara geni teh. Saeutik. Brai kepat mila dina sawangan basa dijajabkeun ka pesta kawinan. Harita kedal janji rek nungguan, harita mila kedal janji rek satia. Nah geuning mila henteu satia, nah geuning mila sakitu gampil na mindahkeun ka asih. Dakang inu mah hese. Ayeuna sakitu sabaraha bulan bareng jeung awit can parang dibere nyaah. Iji we nu aya. Eta mila nyaan. Kang Inu teh deudeuh ka mila. Parawai kaum dangu ti koro Inu asa beurateun pisan, asa aya nu ngagantung ngahalangan alak-alakanana sanajan ukur hayang neureuy cidu. Seuseut pisan. Potret nu dipusti-pusti teh lalaunan diasupkeun. Aya nu haneut ngecelak kana pipina. Lalaki aing teh cek hatena, tapi naon hartina kalalakian ari nya hareupan hal sarupa kieu mah asa dilunjak, asa ditincak hulu. Pepek bae balad kitu keur meresan jelema nu ngaran Imran teh mila. Lucu bebudakeun. Mahasiswa ngoroyok batur pedah bebenena rek kawin. Entongkus Naon sok nya. Pileuleyan mila. Cek hatena. Buuk anu galing muntang teh ngalalap kalegleg seuneu. Terus ayeuna panon sok mererindat mi asih teh miring ka leungit. Terus kaduruk irung anu mancrit. Terus bibir anu mere kanikmatan, nu munggaran mere rasa yen manehna teh manusia dewasa. Musna ayeuna mah musna kaduruk. Potret tinggal tungtungna. Kalawang dialungkeun sina barang jadi lebu jeung surat-surat anu satumpuk. Kosong, asa kosong ayeuna mah hatena teh. Jung nangtung karasa sukuna sing sireumeun. Gubrag mebeutkeun maneh kana tempat sare, sagala ingetan anu kungsi ngait dina hatena dicoba dipopohokeun. Aya sora nu keketrok. Inu gajetan rek naon deui mangkeluk teh magrib keketrok deui atuh. Den Inu. Sidik sora Mauti. Ayo naon Mauti, ayo naon. Buka kedap. Jung Inu cengkat, berai mukakeun panto, Mauti ngajanteng nyeh imut. Inu netep anger baeud. Keheuleun asa diganggu. Naon atuh? Rek manggeusikeun pulsa, naon? Macaca. Mauti masuk hayang manggeusikeun pulsa cenah. Itu dah kene. Naon atuh? Jasa nganter enden ka bidan. Naon kitu? Siga nama bade babar. Ayeuna gerek mios abdi mah. Adi tos kedah sareng saha. Aduh ka atuh, da abdi mah tos bapana. Brog eta panto ditutup. Sugal. Karasa ku Inu ge eta caritaan teh sugal pisan. Bongan lain wayah minta tulung teh tuh keur hatena asa diwajet jo anu ngaganggu. Alatan si awit hubungan jeung Mila jadi ajur tutumpuran teh. Alatan si awit tah. Heeh, si awit. Itu sok gegeran kitu nyangkus mah. Sok-sok atuh. Jeung ayeuna menta dianteur deui ka bidan terus tonjung kena-kena aing bageur.
Kangenahan anu boga dosana we eta mah. Aing bodoh, aing teh bodoh tolol leuwih teu kebo ah. Tapi kadenge ku Inu sora nu ribut. Teu hayang ilu biung. Kangenahan. Kop Inu kana jaket kulitna anu pulas coklat. Sup rokona disakuan, kejelig init, bruk panto kamara ditutup. Lebah lawang keluar Inu dibetot leungeunna ku Mauti, rek ngarandeg lila paheneng-heneng. Den bade ka mana? Ih, naon atuh ieu? Iya Den. Teu hawatos ka istri anu teu daya teu upaya. Teu daya teu upaya teu soteh ayeuna. Bareto teu cara keur karuguru ku pangajak setan saurang ge di dunya hayang ulah sina nyahoeun pan kitu ceuk pikiranna Inu paraogom dangu. Tapi nu kedal mah ukur sakecap kitu ge teu mangrupa kalimah. Pokna ketus. Aden. Di kamar aya nu ngagero, ret Inu ka awit anu nangtung disangkeh ku Maoyoh. Breh, padu tetep awit baeud. Wios Mauti. Teu kedah minta tulung kanu alim. Abdi teu kiat. Cek awit tatag. Inu netep hatena nyereset. Mun eueuh si awit mila moal leupas. Moal. Inu mundur. Cerot nyiduh gejelig indit. Disangkana meureun aing rek karunya. Inu kukulutus dina hatena. Disangkana aing rek karunya urang nya. Inu kukulutus dina hatena. Manehna leumpang ngagejelig tinggal yeuk deui. Paduli teuing rek salamet rek modar ge lain anak aing ieu nu dijurukeunana. Nya ge kahutangan budi ku indungna lain papoharaan teuing jeung amal mah ke heula. Kitu pikiran teh paraogom dangu. Leungeunna ngodok saku jaketna, gedigna beuki gagah, beuki anger. Wios Mauti. Teu kedah minta tulung ka nu alim. Kitu cenah, ceuk Sawi teh bieu. Kadengieun sugan ku jojowirna caritaan aing bieu garentesna. Ngarti mun manehna teh awewe nu tang dipiijidna. Disangkana aing rek nulungan teh pamrih meureun. Ke heula nya nu nya. Heula atuh Hari mila disangka awewe satia teh geuning kanyataanna bat kitu gampangna narima pangajak ti nu sejen. Anak itu ge kecap satia nu dikedalkeun ku awewe teh lir cai dina daun talus. Eunteup sabot tayah anu ngendagkeun. Di mana tangkalna oyag caina milu nyurulung teu ninggalkeun urut. Cenah pedah manehna ngadenge kawin jeung awit cenah. Cenah teu kuat. Teu tatanya heula kawas nu hayang maluruh kana kajadian naon sanyana. Hiji-hijina jalan pikeun ngayakinkeun eusi surat teh taya deui iwati nanyakeun ka Yuyum. Tang tuku surat deui, tapi manaeun ari kudu balik mah. Kudu patepung. Teu kaciptaeun ku Inu kumaha bisana mepes seuneu anu ngagedur ngaduruk dadana. Rokona didudut sabatang, pelenyun udud. Lengkahna anca terurusuhan antare salse. Para wari kaum dangu. Pihujanan anu tadi ngageduk di langit teh betaya buktina. Taya hujan sakeclak ge peuting ieu teh. Najan teu dipapaesan ku bentang langit teh kaitung cangra. Teuing ka mana manehna kudu ngajugjug. Ngan inget lamun meunang katunggara ulah cicing di imah. Kudu ka dieu ka alam anu lega bebas nyeuseub hawa seger nenjo alam nyata. Karasa yen diri teh teu satai kuku mun dibandingkeun jeung kekawasaan pangeran. Teuing geus sabaraha pengkolan manehna leumpang, teuing geus sabaraha peuntas anu dipake meuntas. Ngan rokona anu tadi pinuh kari sababaraha batang deui. Lebah nu simpe Inu ngambe anu nyeleksek kana irungna. Kadenge aya lengkah-lengkah alon anu nuturkeun, ret ngalieuk. Awewe paraogom dang. Nyadina wae. Awewe ceuk pikirna. Awewe murah tukang ngajual kahormatan. Nah nya awewe murah teh ngan manehna wungkul. Ari nu daek digadabah lalaki kawas awit teh lain awewe murah. Ari awewe nu gampang mindah-mindahkeun cinta nu serah bongkokan kana dunya barana kawas mila teh lain awewe murah. Kabeh ge murah. Ngan murahna beda. Pangmurah namah mila. Daek nukeurkeun cinta ku dunya. Tapi bisa jadi harga diri nama mahal, ngan harga cinta na murah. No, Inu. Tetela ayeuna mah anu ngageroan teh lalaki. Inu ngarandeg ret ngalieuk, nu geulis oge milu ngarandeg sarua ngalieuk ka tukang. Bos, silaing ning. Inu kerung heraneun teu sangka panggih di dinya. Aduh. Tong lebah dieu. Didi mah ngecakeun dongengna di mah.
Heuleuh para wargi kaum dangu rupina cageh heula carios sanggeus halimun perai karangan Ibu Aam Amelia dugi ka dieu. Kumaha terasna eta nasib inu tehnya? Mangga urang Bandungan dina carios salajengna. Simkuring tekena teu dihapunten bireh seueur kakirangan sareng kalepatan kali sempal goyona dina bidangkeun cariosna. Boh bilih anu kasabit nami nu jalid kasebat asma dewasa eta mung kalersan bae sanes kenging haja-haja. Simkuring sejamit mundur. Pamugi aya mangpaat aya hikmah oge hiburan tina sakur dongeng anu dipintonkeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.